Naon sababna Kangjeng Nabi dibere oleh salat ku Gusti Allah? Sebab Kangjeng Nabi teh begitu diluhur teh ditanya ku Gusti. Cek hiji kaol begitu ditanya Kangjeng Nabi pertanyaan kieu, wahai Muhammad, kulan ya Gusti, ari langit 7 lapis suku maneh dilalui tadi buatan saha Gusti? Nu saha eta? Nu Gusti. Ari eta aras nu saha? Nu Gusti. Ari eta Sidratil Muntaha nu saha? Nu Gusti. Bumi nu ku maneh dipijak kemudian maneh naik ka luhur nu saha eta? Nu Gusti. Bener. Kuari dek nanya kaula ka anjeun cak Gusti Allah, ai anjeun nu saha? Ngaheap. Kangjeng Nabi begitu ditanya anjeun nu saha langsung ngaguling Kangjeng Nabi. Kapoekan telila cek Gusti Allah, gum ya Muhammad irfa rosaka hudang tangga. Ditanya sekali deui, ai anjeun nu saha? Cak Kangjeng Nabi sami bae nu Gusti. Lain kaget kedua kali Kangjeng ngaguling deui. Cak Gusti, gum ya Muhammad irfa rosaka hudang tangga. Tangga Kanjeng Nabi. Sakali deui kaula rek nanya ka anjeun, ai anjeun nu saha? Nu Gusti. Lain kaget deui banyak, aing lain nu Gusti. Kapoekan deui Kanjeng Nabi dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Sakali deui nista maja utama ieu mun cek urang Muhammad dek ditanya anjeun teh nu saha? Nu Gusti. Lain Muhammad nu saha atuh? Anjeun mah nu umat anjeun. Masya Allah. Nah aing nyaritakeun anjeun nu kaula mata mah geus tadi geus nyarita. Aras nu kaula, langit nu kaula, Sidratil Muntaha nu kaula. Anjeun ge pasti nu kaula, tapi anjeun teu diakukeun nu kaula, nu umat anjeun. Umat nu mana atuh ieu nu memiliki kaula? Umat anjeun nu sok maca sholawat. Umat anjeun nu malam Jumat maca sholawat 4444 tah eta tah milik anjeun. Barang di deuleu di dieu beungeutna eueuh nu maca 4444. Asana teu ka aku ieu mah. Ieu mah asana ka aku kapolsek ieu mah. Atawa ku pacamat ieu mah. Cak Kanjeng Rasul sabaraha maca sholawat na ya Gusti sehingga abdi diakukeun nu umat? Cukup sakali bae. Beuh maca sholawat sakali diakukeun bahwa Muhammad nu urang. Waktu ieu KBG umat Muhammad KBG. Ya Allah ya Rabbi, cukup ku sakali. Asal sakalina maca sholawatna make nurani. Ketika maca sholawat berarti ingat ke Allah, ingat ke malaikat, ingat ke kitabna, ingat ke parentahna, ingat ke laranganana. Cukup baca sholawat sekali bakal diakukeun eta nu Muhammad, bakal diakukeun Muhammad nu umatna asal maca sholawatna make nurani. Eueuh potongan nu kos kieu mah. Ieu mah potongan sholawatna sholawat Cawa Ambon koneng. Asal mau asal deuleu Cawa Ambon maca sholawat, asal teu deuleu Cawa Ambon teu. Asal Cawa Ambonna gede loba maca sholawat. Ya Nabi salamna ge pohara kadulu cauna gelede. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pokona hebat jasa lamun kadelu berkatna gede, lamun berkatna leutik. Nabi salam alaika, ya Rasul. Suara aku nanya mah berkat beletik. Ya kiai berkat mah kos gitu. Lamun kiai na bae ka berkat betul komo camat. Komo tama bangsa dan Ramil mah emang beungeut ge beungeut berkat tama. Komo Pak Bambang mah tama lain berkat-berkat deui tama ge. Nyana ge kudu di talian kudu dijadikeun berkat.
Sia cek Bambang aing gaduhung ka dieu sia teh wawanianan ka dieu henteu lah cek Bambang yang dek ngaji bae dek ngaji mah Allah sasal kuat bae di Cilongok mah delekeun poe Minggu mun ngaji tek celita ieu mah ngaji gae atuh dititah ku bupati ngaji mah lamun dititah teu beres kudu menang sorangan tah camat tah ti meme jadi camat nya nama ka dieu bae duk dicorekan duk naon terus bae nya nama atuh nu mantak ngaji bae atuh urang dieu jinganan delegeun ke Bambang awasnya Minggu ngaji apa henteu tengetkeun ku kabehan lamun nyana teu ngaji beuleum imahna prak dibeuleum aing banu kena sasaran teu keur dongeng dong Pak Bambang tuh lain lalagan nyinggung dong situ tah teu ngaji mah moal beres tadi kukula didengekeun teu maca khutbah acan emang kula teu ngadengekeun ti jauh atuh ngadengekeun wah ieu utusan bupati teu maca khutbah baca heula khutbah dek mana bae jadi engkeng gede Pak Bambang lamun dek dititah ku bupati alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain eta bae talar ulah datangkan teu maca khutbah Kangjeng Nabi asal pidato maca khutbah lamun teu maca khutbah Yahudi berarti nyana anak buah Yahudi tah kumaha sih ulah sembarangan asup ka Cilongok mah kudu berani sial cak Bambang aing balik bae gitu los moal nya geus kuat jadi mah tenang Pak Bambang kalem jadi umat Kangjeng Nabi mah kudu kitu tah balikan deui ya Allah ya Rabbi lamun abdi ieu nu umat abdi ku sebab maca sholawat jeung naon deui Gusti sehingga abdi teh nu umat abdi sehingga umat teh anu Gusti sehingga abdi nu umat abdi coba Gusti nikmat amat ieu teh cek Gusti Allah ieu bae dibere ku kaula ye oleh-oleh bentukna salat nu tina 50 jadi 5 kok make di oleh-olehan salat ya Gusti Allah cek Gusti Allah lamun maneh Isra Mi'raj melalui buruk umat anjeun bakal bisa Isra wal Mi'raj melalui salat Kangjeng Nabi Isra Mi'raj melalui buruk eta teh ajang dongengkeuneun ka urang dijelaskeun dina nas Al-Qur'anul Karim lamun para wali bisa Isra bisa Mi'raj melalui salat ai kitu saha nu geus Mi'raj Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan bae dihandapeun aras ayun-ayunan pan ari Masuri mah ayun-ayunan di Puri Rusdi mah ayun-ayunan di Cikupa teh naon gara-garana tuh batur sia kan aing teh nyebut Citra sia nu nyebut dasar bareng meureun ayun-ayunan Uwais Kurni mah dihandapeun aras Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril ya Jibril ari eta saha nu ayun-ayunan handapeun aras umat anjeun Gusti umat kula nu mana saha ngaranna Uwais Kurni sing ade lain Uwais Kurni di Cikupa Uwais Kurni Cikupa mah tahu tukang main bener kan Uwais Kurni urang mana ieu Yaman kok bisa didinya Muhammad cek malaikat Jibril engke sabada anjeun maot manehanana bakal ngalalana bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Umar bakal kapanggih jeung sahabat anjeun nu ngaran Ali beu eta istimewa amat ayun-ayunan handapeun aras lantaran pikiranana geus ka Allah bae aya umat Kangjeng Nabi nu bisa mi'raj melalui salat tah ku ayana sakitu yuk urang babarengan Isra Mi'raj cara Uwais Kurni yuk urang babarengan Isra Mi'raj nuturkeun Kangjeng Nabi urang lamun Kangjeng Nabi mah ngahaja ku Gusti Allah perjalananna seperti nu ku urang geus kamaruf urang mah Isra Mi'raj melalui salat saha nu endek Mi'raj silahkan salat
Kiai jakula asana salat bae datang ka hideung tarang boro-boro Mi'raj nu aya mah Mi'raj ka bujal deui anakan betungtung nama ieu Mi'rajna kumaha lamun urang hayang mi'raj melalui salat urang tataan heula awak urang lantaran wali bisaeun mi'raj lantaran para kutubul aulia bisa mi'raj mun urang ningali dina Fathul Ghuyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun mun Kangjeng Nabi mi'raj kula ge mi'raj kunaon nu mantap kula nyebutkan mi'raj lantaran kula diangkat ku Gusti Allah iraha diangkatna ketika kula keur salat mi'raj Syekh Abdul Qadir keur salat mantak sing ade besi salaki ibu di kamar kebel nangtungna eta keur mi'raj toel besi paeh di dinya isi mi'raj teh paeh sebab aya jelema nu nangtung bae horeng modar aya nu sujud bae horeng modar tah ieu mah mi'raj perjalanan mi'raj melalui salat urang bongkar di awak urang teh aya kulit al-jildu maudhi'ul lahmi kulit adalah tempat daging al-lahmu maudhi'ud dami daging tempat getih adamu maudhi'ur ruhin nabati getih tempat ruh nabati datang kadinya tah eta manusia ngabutuhkeun kadaharan ngabutuhkeun inuman di mana dahar di mana nginum jadilah getih dina nu normal getihna engke bakal jadi daging di mana dagingna optimal kulit bersinar-sinar asuplah ke ilmu tabib Imam Ghazali ngajelaskeun ilmu kedokteran sampailah di ruhun nabati tergantung makanan lamun nu di daharna bangsa nu bagus-bagus daging teh totongkol teh bubuahanana bangsa nu bagus-bagus ya apel cau nu baragus anggur bakal bersinar kulit tapi lamun nu di daharna teri anu tarareas teh kemudian oncom nu geus bau hapet teh daging nage atulah daging nanggus iya bakalna kulitna okos rusdi hideung kurang bersinar jadi tergantung makanan datang kadinya lah lamun urang terus-terusan mengamati eta engke bakalna naik tina ruhun nabati bakal jadi ruhul hayawani urang teh hewan mantek cek ahli mantek mah al insan hayawanun natik hewan naon bedana urang jeung kebobeen digiringkeun nyatuan terus datang deui ka kandangna depa nyem 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 oe dihudangkeun taina ambalaya leumpang kapuri ambalaya taina jelema ge lamun ngan datang ka dahar nginum doang percis kos kebo percis kos sapi moal bisa mi'raj tah manu kos kararitu makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu nginum atu bangsa vitamin mineral lamun eta kebo sehat asal neuleuh kebo bikang haji bae lalaki ge TTJ mantak Haji Masuri TTJ itu menang aya jahe eta kekarak datang ka ruhul hayawani moal mi'raj tah manu kos kitu datang ka dahar nginum sare jauh ka mi'raj mun datang ka dinya paeh neraka bagianna naudzubillah min dzalik mun datang kadinya tah urang dahar nginum sare modal hardolin
hardolin dahar modal ulin dahar modal ulin hardolin moal Mi'raj datang ka ruhul hayawan naik wari tina ruhul hayawani kana ruhur ruhani mulai mengenal saha diri urang diri urang teh hamba berarti urang teh ieu teh makhluk lamun makhluk aya khaliq aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas melalui hadis melalui ilmu akal mantek ngaranna bakal kanyahoan ke khaliq teh alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur Allah subhanahu wa ta'ala kakarak mengenal taruhur ruhani ngaranna tidinya dikembangkeun ku urang lamun dikembangkeun masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu binafsihi sampai selesai bakal nyaho ke syariat-syariat hukum Islam, rukun Islam bakal nyaho syahadat, salat dan lain sebagainya. Rukun iman bakal nyaho tina ruhur ruhani berkembang nyaho syariat. Geus wuduna teu meunang sambarangan, salat teu sambarangan, puasa teu sambarangan, zakat teu sambarangan, haji teu sambarangan. Datanglah ka ruhur ruhani di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan ya Allah ya Rabbi salat eta ngeunaheun Allahu Akbar hartina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba aya pangeran aya nu ngurus coba ameng moal nyahoeun nya nama coba Yahudi coba Nasrani bingung nu aya coba tanyakeun ka bangsa kafirin bingung tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhur ruhani endek kawin masih perhitungan keneh bae si hayang kawin hayang tah aing mawakeun awewe nu eta tah gelis jasa heueuh aya gelis masantrenna di mana henteu masantren nya nama kaluaran Cinglu teu hayang aing ke kumaha engke lamun diajak ibadahna aya ruhanian moal daekeun dibere deta nu eta tah ieu saha ya sesarwiti tah urang Cikupa tah bareng di deuleu masyaallah bener mantep jasa luar biasa kayak aya masantrenna di mana henteu masantren nya man sakola doang embung aing kaluaran budak sakola ke teh jaho head get terus bae ke salat kana head get terus bae ke menta ka salakina merah ya merah geus lah teu beres ya moal lantaran aya ruhani begitu geus mengenal diri dibere awewe aya saha geulis mah teu sabaraha ngan masantren ge aya 10 tahun mah kok kebal nu mantep kebal teu laku-laku iya sebab santri mah awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin be geulis berarti asal di pondok pesantren geus aya 15 tahun ulah diharepkeun ka geelisanana tapi batinna gelis neng kulan daek ieu dikawin ku kakak ai kakak daek mah tu kula mah alhamdulillah daek di bawah sugih pan nanya di bawah sugih kumaha emang ai susah mah jaeukeur besing ke sugih iya tuh daek jasa cek kieu teh geunaheun masyaallah kawin bejeng manehanana isuk-isuk geus nyadiakeun Kak hayang kopi apa susu kula heula aduh cakrus di aing asa nganggang hirup ya Mi'raj bisa aing ya beda aing berpendidikan agama mah masyaallah terus datang ka Isya nya geus beres salat Isya Kak kulan teu make calana lah emang kuna besi kakak endeup sana muringkak bulu tah lamun kos kitu teh ieu mah salaki endeup ge kaula atuh emang kunaon beuber jangan dibuka ye angel jasa tah eta lamun teu masantren mah kos kitu masantren mah lain deui masyaallah geus nikmat bae pokona nu aya tuh ngeunaheun kana hate ke kakak arek ngariung heula heuh kalah ulah sok ngaharepkeun berkat ka aya bawa aya menta
eta ngeunaheun ban kana hatena. Nikmat jasa balik kurang di mana-mana Kak saya naon di jalan ente alhamdulillah rabbil alamin aja tuh beakeun ongkos atuh geus biasa ieu beakeun ongkos mah sekitar lain bisa terlantar doang kula ngadoakeun atuh panikmat jasa ngeunaheun kana hate coba lamun urang teu boga pendidikan agama mah datang trok buka tuh ya lawang ya geus ku tutang koteteng nu muka sakali nu buka gopret nyana bak SD aduh budak sial jasa nyai geus make obat kuat cek terus ditu ieu pamajikan kos kitu jasa budak cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam jadi kudu boga pendidikan nikmat. Nah balikeun deui lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat nu mantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat hiji tak berlidah tak berhati kadua berlidah tak berhati katilu berhati tak berlidah kaopat berlidah dan berhati. Masya Allah Imam Ghazali ku hebat-hebat teh lah cenah eta mah hese bahasa batur bahasa parahyangan aya di Bandung kumaha ca bahasa Bandungna kieu manusia kabagi opat aya anu murah bacot murah congcot aya anu murah bacot mahal congcot aya anu mahal bacot mahal congcot aya anu mahal bacot murah congcot tuh aya bae eta sarua ta jeung nu tadi tah balikan deui ngajina katalar nu ieu hatuh ngaji nomor kahiji aya nu mahal bacot mahal congcot hiji tah nomor kadua murah bacot mahal congcot nomor katilu murah bacot mahal bacot murah congcot nomor kaopat murah bacot murah congcot. Masya Allah mantep eta tulis ya bacot congcot kieu mantep ya emang siapa ngaji nu karitu bae asal dibere kaedah geus teu paham ieu bae artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan tak berhati mahal bacot mahal congcot ieu mah jelema ngomong agama tilok ngomong syariat tilok kemudian atuh ngalaksanakeun ge henteu mahal jasa bacot teh teu daekeun ngomongkeun agama bacot teh lemes eta bahasa lemes eta bacot teh sing hades ya bacot teh mahal teu daekeun bae ngomongkeun agama teh alergi nya mah kitu keneh hatena teh kana agama alergi tenyaho didinya teh keur aya pembangunan majelis taklim pondok pesantren kitu keneh masjid teu daekeun sama sakali ngomong tilo kana agama nyumbang ge henteu kitu keneh aya kiai ngahadiran tiloknya nama kemudian make ge henteu nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan tak berhati artina mahal bacot mahal congcot mudah-mudahan di Cilongok aya ge di ditu di kampung pondok aya tadi di pasar Kemis mah aya tadi dinya di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa aya ge duaan lalaki jeung awewe doang ngan anak baranakan ajuna hiji tah tengetkeun tah termasuk kafir termasuk bangsa mukminin maksiat eta mah moal mi'raj tah nu kos kitu mah moal pisah kajen kumaha ge paeh cilaka. Nomor kedua murah bacot mahal congcot berlisan tak berhati. Nah iya jelema ngomong nama ke agama mantep biasa lain sekadar mantep mantep cak pamuji mah orang Jogja enak sekali mantep sekali mun ngomong agama ya Allah ya Rabbi nikmat jasa nyaritakeun Islam nyaritakeun iman nyaritakeun sodakoh Masya Allah nikmat jasa tapi nyana teu pernah mere mun nyaritakeun salat ngilah jasa nyana mah tilok salat mun nyaritakeun iman hebat jasa padahalnya nama ka Gunung Kawi malulu
mun nyaritakeun syariat luar biasa. Oh ieu haram, itu haram, bank haram, kredit haram, orang kreditan di imah na loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot, mahal congcot, berlisan tak berhati. Eueuh teh di pasar Kemis mah. Aya di Cilongok. Tibalik. Duh, meureun aya mana dibalikeun ge nya. Tah ieu moal bisa meraj teh mah nu kos kare jauh teh mah. Nomor katilu berhati tak berlisan. Murah congcot, mahal bacot. Tilok loba omong ieu mah jelema teh. Ka masjid gurudug tah jariah dideuleu 5 juta. Masya Allah. Kesa bulan kemudian gurudug ke panitia, tah tulis 2 juta. Ai panitia mah nulisan doang. Eta lamun ka agama nyana ngadengekeun bae cak kiai teh kudu salat. Nyana teu loba omong datang ka imah langsung salat. Cak kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong nyana ngajak henteu ngomong henteu ngadatang ka imah terus we tahajud. Tah ieu mah ieu istimewa ieu jelema nu kos kieu mah ieu. Teu loba omong tapi hatena bagus. Tah lamun urang neangan pipa majikaneun ge kos kieu ieu ulah nu loba omong tapi anu hatena ngeunaheun. Nu terakhir mah murah bacot, murah congcot, berlisan dan berhati. Ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama, di mana aya kesempatan nyanangan nasehatan lillahi ta'ala. Bacotna bagus, congcotna gede. Hatena bagus, lisanna bagus, hatena bagus. Ialah waliyun min auliyaillah. Aya kesempatan ngaji nya mah geus teu pandang bulu saha ta saha diajakan ka Gusti Allah dengan ilmuna anu luar biasa. Teu mamrihnya nama dek nyerieun atawa da henteu ngajak bae diomongkeun los sadaekna dicaci dimaki teu aya pengaruh. Lantaran jelema kos kitu mah geus ka Allah bae hungkul. Dicarekanan nya ku batur tetep bae, terus bae nya mah. Diciduhan terus bae. Pokoknya terus bae nya mah ngasehatan jelema nu dideleungan Allah doang, dibekali ku ilmu nanti Gusti Allah nyana geus boga ilmu na mantep jasa, geus ilmu syariatna aya, ilmu torikatna aya, geus datang ke hakikat. Nah iyalah jelema nu kos kieu ieu anu bacotna terus-terusan ngomong di hareupeun raja ngomong bae, di hareupeun polisi ngomong bae, komo di hareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan. Pokoknya diajak terus ke Gusti Allah, salahkeun, benerkeun teu pamrih. Nyana diomongkeun galak sadaekna jeung sacablakna, nyana diomongkeun tabat teu beres kiai kajen teuing. Pokoknya terus bae ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah. Ajakan jelema daek jeung teu lain urusan maneh, urusan Gusti Allah. Iyalah murah bacotna, congcotna luar biasa hatena. Lantaran lain semata-mata nyarekan, lain semata-mata nganasehatan anu galak, tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah. Lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah, lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah, lantaran di tempat-tempat nu kos kare itu mah eueuh Allahan di hatena. Nah iyalah teu asa didelekeun ku Gusti Allah, perlu dibentur jelema kos kitu mah. Lamun perlu didoser jelema kos kitu mah. Tah ieu teu mamrih contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bacotna murah melalui ilmu. Ieu congcotna ge luar biasa, hasilna pohara berlisan dan berhati. Ketika manusia geus datang ka ruh ruhani, hiji deui naik ka ruhur rahmani. Ketika geus naik ka ruhur rahmani dengan cara ninggalkeun dunia nu ku urang kuari dideuleu ditinggalkeun, hate nu ninggalkeun. Ulah resep ka Avanza, ulah resep ka Scoopy, ulah resep ka Mio. Kamari teh atuh teh mere Mio apa Scoopy siapa?
kamari teh mere sekupi apa mio di pasar kemis nu kabere mio sabaraha urang kara ta eta tah nu kos kararitu tah jahanam tah ai camat nama tuh sakalian ka jahanam mau masalah geus terus bae tah eta tah nu kos kararitu tah singa lamun geus datang ka ruh ruhani gila deuleu nu kos kararitu ijid deuleu nu kos kararitu teh embung urang rusak dunia rusak nu rusak ngudag-ngudag nu rusak isuk pageto menghadap Allah nu maha bako ruh urang lamun urang geus datang ka ruh ruhani nikmat jasa begitu disidang ku Gusti Allah maneh datang ka kaula sumohon aya nu dilepaskeun ku maneh aya naon dunia abdi mah teresep bener maneh teresep bener tanda teresep kumaha dikorbankeun pakali ilahi kalimatillah tanda teresep deui naon nalika leungit abdi mah teu pernah neangan paling ge ka dukun bloon ieu mah bloon teh eueuh maneh resep ka jabatan henteu tapi pan maneh menyandang jabatan anugerah ti Gusti dipake naon eta jabatan pake lillahi kalimatillah tanda lillahi kalimatillah naon ulah ngajakan masyarakat di jalan anu bener pan eta cenah aya sogokan bongan saha tama masyarakat nu nyogok aju maneh narima ya deuk kumaha deui atuh sarah sia goblok neraka sia mata kos kitu bangun bener tapi henteu emang pejabat kuari mah bener eueuh dedeleuan urang teh eueuh tapi di tengah-tengah eueuh nu bener sok aya cal bae nu bener rusak dunia cal Gus Dur Masya Allah miskinnya nama jadi pejabat jadi raja teh Ari dan Ramil mobilnya bagus jasa ngelehkeun raja miskin najed miskinnya nama jadi raja teu bogaeun mobil mewah waduh camat bagus mobilnya ih cuma teman sang hutang kieu itu maksakeun teuing ke jeung ngahutang sagan teu teman nang pamere cek mana teh nang pamere saha eta mah nang nyogok atuh sia teh sebalikan deui bae eueuh duka luar tina sogok menyogok kiai na ge disogok tan mantak ulama ieu hayang ngamankeun manusia tina sogok-sogok terutama kiai bae dek calon bupati ieu ulah daek kasogok jangke ge ku Gusti Allah nu geus jadi mah geus aya di Lauhil Mahfuzna nu geus bakal jadi naho teuing pamaptuh nyaho teuing zaki nyaho teuing nu awewe nu endek calon teh kuari geus bebeja ka kula aya hiji awewe nu endek calon bupati ieu sakaraha pangadeuna kan nya geus bebeja aya 4 ti kandidat teh aya di dinya tadeden geus ulah teh mah ulah narima pamerena adapun milih ka mana bae tah eta coba cacing teger cak kadang pahit banser pahiteun jasa ieu banser pahit cak cenah teh mah atuh kos kitu mah lah sakalian moal milih mah milih bae jang urusan negara ngan ulah ge sogokna tah cek Pak Bambang ieu mah hampang jeung cenah kos kieu artina milih mah milih tapi ulah daek disogok eta ngeunaheun teh mun kabehan kos kitu cek Pak Bambang geus lah kiai ulah disogok tah mah nujang kiai kakulakeun wae leuwih antep tah Pak Bambang da ieu balikan deui ieu tah kuari geus datang ka ruhur rohmani teu hayang dunia teu hayang jabatan contoh bae heula contoh panjang teuing lamun ku urang dibahas contoh hiji Rubaiatul Adawiyah kunaon nya bisa mi'raj ka luhur langit ka Sidratil Muntaha lantaran nya ngadoana kieu ya Allah ya Rabbi lamun abdi dipasihan dunia ku Gusti dunia nujang abdi bikeun ka kafir hiji andai kata geus dibikeun ka kafir lantaran kafir mah beujeuhna dibere dunia abdi mah ulah andai kata Gusti mere sorga andai kata Gusti mere sorga ka abdi sorga pangbikeun kenjang mukminin mukminat sebagian abdi mah geus teu hayang ka sorga hayang ka mana atuh cak Gusti Allah abdi mah hayang soteh ka nu nyieun sorga Allah tah doa teh geus kos kitu balikan deui doa Siti Rubaiatul Adawiyah ya Allah ya Rabbi andai kata abdi dibere bagian dunia abdi Gusti pangbikeunkeun ka kafir ulah dibikeun ka mukminin besi jadi berateun ka kafir bae beujeuhna kafir mah dibere dunia lantaran kafir mah sorgana dunia andai kata abdi dibere sorga
Gusti sorga abdi jang mukminin mukminat anu teu kabagian abdi mah teu kudu dibere sorga. Cak Gusti Allah saha atuh hayang naon maneh abdi mah hayang ka Gusti bae. Saat doa eta lah dengan kemurnian hati maka ruhur rahmani ya Rubaiatul Adawiyah ta'ali kadieu mi'raj Siti Rubaiatul Adawiyah tak 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 awewe jadi waliyatullah. Ya Allah ya Rabbi Tuhan Syabdul Qadir ketika manehana nagadoa Gusti abdi teh ibadah melalui syariat geus ditinggalkeun ku abdi syariat. Gusti abdi ibadah melalui thariqah ku abdi geus ditinggalkeun thariqah. Abdi teh geus datang ka hakikat Gusti. Dunia geus ditinggalkeun ku abdi, jabatan geus ditinggalkeun ku abdi. Hiji deui abdi teh sakadar akhirat sorga pan sorga ge buatan Gusti. Gusti eta sorga teh jang murid-murid abdi bae abdi mah teu hayang ka sorga. Hayang ka mana anjeun hai Abdul Qadir? Abdi mah hayang teh ka Gusti bae. Hiji bae ka Gusti nu nyieun dunia jeung akhirat. Ketika doa eta dilantunkeun Tuhan Syekh Abdul Qadir dimi'rajkeun ku Gusti Allah ta'ali. Iya Abdul Qadir sanggup urang ngadoa kos gitu Gusti lamun aya dunia pi abdieun misalnya Haji Masuri ya Haji Masuri ngadoa Gusti andai kata dunia aya bagian abdi dikeun bae ulah ka kafir ka tetangga sanggup teu Haji Masuri kamu tuh nya geus seuri bae teu sanggup malah mah Gusti mun aya nu abdi nu tetangga ge kadiekeun teu beres jasa ieu doa boro-boro sorga ieu dunia ge bahkan kieu meureun Haji Masuri mah Gusti sakieu ieu dunia abdi itu mah loba kadiekeun bae saeutik itu ge kadiekeun bae saeutik itu mah kadiekeun bae jadi Firaun ya teh mah kadaanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah kadaanan cara Tuan Syekh Abdul Qadir geus puguh Kangjeng Nabi mah Allahumma inni as'aluka miskinan ya Allah miskin dipake kahayang sebab melalui miskin bisa mi'raj tuh doa-doa para wali Allah bisa mi'raj ka luhur. Maka ketika sholat Siti Rubaiatul Adawiyah ketika sholat Tuan Syekh Abdul Qadir Allahu Akbar maka ruhur rahmani di jero hate teh eueuh dunia di jero hate teh eueuh jabatan di jero hate teh eueuh sorga di jero hate teh eueuh bidadari nu aya teh adalah Gusti Allah di hari ta langsung tek dimi'rajkeun ku Gusti Allah dirina kadeuleuk kurang nangtung bae padahal ruhna keur mi'raj ka Gusti Allah sehingga berhadapan jeung Gusti Allah dina alam eta ditanya ku Gusti Allah ya Abdul Qadir tungkul rek nanya naon anjeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir ayu amalin aqrabu ilaik amal naon nu bisa ngadeketkeun ka Gusti cek Gusti Allah as-salat salat ya Abdul Qadir ilham ieu teh bentukna mun ka para rasul mukjizat lamun ka wali adalah ilham. Nah karomah langsung ditanya deh nanya deh Tuan Syekh Abdul Qadir ayu sholatin aqrabu ilaik salat nu mana ya Gusti nu bisa ngadeketkeun ka Gusti cek Gusti Allah as-sholatul lati laisa fiha siwaya wa sahibuha ghaibun anha wa ghaibun fiha salat nu di jero salatna jelema eueuh nanaonan rohna iwal tikula bae sehingga dirina leng teu ngarasakeun keur salat ngarasakeun teh keur berhadapan jeung Allah kitulah jelema anu bisa mi'raj ka Gusti Allah. Rubaiatul Adawiyah awewe bisa mi'raj ka Gusti Allah Tuan Syekh Abdul Qadir bisa mi'raj ka Gusti Allah Junaidil Baghdadi bisa mi'raj ka Gusti Allah Syekh Siri Sikti bisa mi'raj ka Gusti Allah Ibrahim Abu Bakar Shibli bisa mi'raj ka Gusti Allah komo Kangjeng Nabi mah geus jelas jasa dina Al-Qur'anul Karim masih kene loba kene wali-wali Allah nu bisa mi'raj melalui salat tah kitulah salat bisa mi'raj coba ku orang laksanakeun salat urang camat mah moal bisa ya. Dan Ramil moal 1000% moal bisa Kapolsek moal ngurusan periwit bae geus namanya moal bisa bae kajeng Pak Bambang ge jauh moal
moal deh pokoknya masih kan Jessica Rais moal geus pokoknya anu bisa mah nu geus boga pagawean naon nu kolot Haji Adung mah bisa ya cicing sugan teh keur meraj paringanan eta nu ngontrak di hareupeun urang Lampung putih amat tolol teh kolot-kolot coba deui Haji Adung aduh tuh ieu lah Mi'raj panjang teh caritana ieu keur carita globalna maka jadikeunlah diri urang manusia murah bacot murah congcot eta sok pake surah guru kula di Garut mah sia beuh aing ngariung teh ya cenah cak guru ye teangan anu murah bacot murah congcot atawa nu mahal bacot murah congcot datang kadinya lah cenah tah ngariung tah geus ulah panjang teuing doana ge beres doa robana atina fi dunya hasanah bila beres geus waduh berkatna teu ka bawah samobil eta hebat aya deui ngariung biasana di pamarentah acara aduh luar biasa sambutan yuk ngerebek beteng ayo balik menang aqua doang sial tuh aqua mah cek gentong loba di imah tapi eta pemerintah baheula zaman Soeharto kuari mah balik ke parah sebenarnya nailah datang ke ruhur ruhani bisa orang mi'raj coba kiai pangbejakeun atuh supaya datang ka ruhur rohmani lamun geus datang ka ruhur rohmani disebutna teh ieu adalah ruhus somadani disebutna wal arifis somadani nu sok ku urang dicaritakeun teh ari Haji Pendi sok mamaca kutub robani wal arifis somadani Allah kutub robani wal arifis somadani Allah takos gitulah etalah jelema geus datang ka dinya Gusti coba kiai caritakeun coba cara-carana moal mahi datang ka subuh gambaran hungkul ngan sanajan dicaritakeun ge hese atuh kumaha hayang aya di ruang lingkup eta urang percaya bae ka ahli urang nurut bae ka ahlina saha wali-wali Allah mantak urang zarah ka Banten zarah ka Caringin datang ka zarah ka Irak kamari Masya Allah begitu datang ka Irak ditahan rombongan Haji Opang dalapanan termasuk Haji Rosidi kumisna mau gede Haji Pendi kumisna gede datang ke Irak makin cup kabeh ge nanaonan hampir sepak Haji Pendi ge nu di dieu walah waheuleuh sugan ngomong di itu mah teu lantaran tentara Irak kararieu bae geus noelan kula bae nembak teh mah dumbal satembak-tembak lagi eta Haji Pendi di dieu gujlage-jelege ge di ditu mah Gusti Hating eta pun cerita Irak luar biasa kula boga kawauh di kedutaan Jordan ngaranna Haji Usub ketika kula jeung rombongan rek berangkat ke Irak nyana mendatangi kedutaan Irak ngomonglah jeung manusia jeung jelema nu aya di kedutaan Irak dengan bahasa Arab mun cek urang mah apa dibuka travel ke Irak tidak. Emang ada apa? Ini ada rombongan guru saya sebanyak 120 akan menuju Irak. Geus aya orang dinya pisana oh ini. Iya, itu bagaimana? Enggak bagaimana. Kok yang lain itu mesti dilarang? Enggak ada apa-apa cek main. Kok ini bisa? Oh, ini lain lagi cek. Tetep nyana enggak desek lantaran ieu saruat di kedutaan. Coba-coba tolong dijelaskan, emang ada apa? Emang bagaimana kok bisa biar lancar ke sono yang lain kok enggak bisa? Dia di sana punya temen di Iraknya padahal mah lain babaturan kula babaturan nguruskeun dianggap babaturan kula jadi sudah ada yang menanggung jawab di sana kuari di dia deka Irak datang ke bisa bagai jago hese dipersulit urang Irak na bae deka Irak hese barang datang ke Irak beuh budak lapangan terbang Irak teh eueuh mobil mewah eueuh nanaon beuh sakumaha naon mah nutas diboman teh hening geus suara naon-naon
Urang datang kadinya nyalapar nya tentara sarem jasa barang ieu lulus aya rombongan nu teu lulus ieu si kumaha ditangkep tah moal ieu tah ieu horeng deuk nembongkeun ka rumah Tuan Syah Abdul Qadir. Begitu datang ke hotel kula ngutus lain ngutus ngomong coba minta bantuan etalah nu ngabantuan keturunan ti Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Malam eta keneh langsung datang ke hotel rangkulan careurik sakumaha nu tas ditawan ku Amerika. Haji Opang ge di ditu mah kuru barang balik lintuh deui. Gusti Allah doaku ilah cerita datang ka wali-wali Allah datang ka Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani nu kurang masuk di dunia kabeh eueuh anu leupas hadiahna ka Tuan Syah Abdul Qadir dunia Mesirna Syriana Yamanna Pakistanna Bangladesna India Indonesia Malaysia oh kabeh eueuh nu kaliwat mun hadiah ila ruhi sultanil aulia mancanagara jasa datang ka ditu asa aya Gusti mun kukula dibacakeun saha jelema nu datang ka kuburan kula cek Tuan Syah Abdul Qadir wow panjang ta dongengna dina kitab Fathul Ghuyub. Masya Allah teu sembarangan nu bisa datang ka kuburan kula lamun lain aya catetanna di buku kula. Ya Allah adang mah adang nu mangmeulikeun tiketna aya jelemana gagah jasa luar biasa baju rorengna ge boga 12 nya geus aya nu ngabiayaan diperjuangkeun teu berangkat. Rusdi ditawaran di daya ka Irak embong aing geus paeh cak eta embong tuh loba jasa dumung lamun lain aya tulisanna di buku kula cek Tuan Syah Abdul Qadir moal bisa datang ka kaula kula mah teu maot cek Tuan Syah Abdul Qadir ngan teu perlu dibacakeun bahasa ilhamna. Terus ka Teh Junaidil Baghdadi terus ka Syekh Siri Sikti terus ka Karbala ka Najab terus ka Iran ya alhamdulillahirabbil alamin Madinah Mekah balik deui ka dieu ieulah mantes nyaba ti jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Kukula didongengkeun mudah-mudahan urang sanajan teu bisa mi'raj melalui salat urang atuh nyaho-nyaho ka jelema nu mi'raj melalui salat amin. Mudah-mudahan urang dibere resep ka jelema nu geus mi'raj melalui salat mudah-mudahan urang dibere cinta ka jelema-jelema nu bisa Isra Mi'raj melalui salat sehingga urang aya dina beungkeutan anjeunna jaga di yaumul kiamah lantaran cek Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia. Nomor kahiji al anbiya'u geus jelas sama para nabi para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u. Nomor katilu wasyuhada'u 3 jelema eta nu bakal nulungan saat urang ditimbang loba jasa kagorengan di dieu loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cek malaikat jadi mah pinarakaeun jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat yo tilok maca sholawat da ke Kangjeng Nabi teu wauhun pan urang lamun maca sholawat pak wari sholawat urang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi Waalaikumsalam saya abdi sholawat di saha di Pak Camat mana Camat Pasar Kemis Pak Asep pan jore amat teu husu sholawatna sakieu jore bentukna ge sial cek Pak Asep teh ya teh bang sialnya nama tah maksud teu Pak Bambang maca sholawat datang ka ditu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh ieu saha sholawat di saha Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik ka jahe nya nama teu beres Pak Bambang maca sholawat teu bareres lamun maca sholawat teu khusyuk inget ka dunia inget ka jabatan inget ka awewe datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ieu sholawat saha bagus amat Masuri panduh mataan matana pake deuli jahe bae jore deui bae ieu saya sholawat ieu mah sholawat terus di ganteng amat cenah ieu ngan leutik sholawat urang jadi malaikat ka ditu sing hade nu mantek seringan maca sholawat dilaporkeun ka Kangjeng Nabi ketika urang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi
cak urang teh kok Kanjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi di aku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho. Masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji ambia para rasul. Nomor kedua ulama iya bisa nyapaatan cak Kanjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa hiji al anbiya dua al ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya geus sapaataneun moal bisa tuh apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah. Ulama nu mana tuh ieu ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat etalah ulama nu bakal nyapaatan. Katilu syuhada anu gugur di medan laga anu memperjuangkan agama Allah etalah nu bakal nyapaatan ka urang sebagai umatna.